Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna dina kasempetan ieu bahasan surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah teh poe kiamah. Diaranan Al-Ghasyiyah artina Al-Ghasyiyah teh anu nutupan. Jadi sifatna poe kiamat. Salah sawios anu urang kudu percaya nyaeta urang teh kudu percaya, kudu yakin ayana poe kiamat. Rukun iman anu nomor ka 5. Kan rukun iman genep. Hiji iman ka Allah, nu kadua iman ka malaikat, anu katilu iman kana kitab, anu kaopat iman ka rasul, nu kalima iman kana ayana poe kiamat, poe akhir, anu kagenep iman kana qada jeung qadar. Ieu pokokna iman, maka disebatna ge rukun iman. Jadi rukun teh artina pokok. Jadi pokok keyakinan. Urang sing percaya Allah teh aya, Allah teh moncongo ka urang. Urang sing percaya malaikat teh aya, beurah kenca katuhun urang aya malaikat raqib jeung atid mengawasi urang. Urang kudu percaya kana Al-Qur'an eta teh dawuhan Allah. Urang kudu percaya ka Rasul. Contohna ka Nabi Muhammad eta teh pamimpin tuturkeuneun urang. Urang kudu percaya kana ayana poe kiamat, aya surga, aya neraka, kudu sieun ku neraka teh. Kitu sabab saneng-eneng diduruk kitu. Tah urang kudu percaya aya neraka, aya surga. Jadi urang kudu mempersiapkeun diri di dunia ayeuna keneh supaya urang teh sing jadi ahli surga. Tanu kagenepna urang teh kudu ikhlas narima takdir, narima kanyataan. Takdir teh aya nu alus, aya anu goreng. Tah narima takdir anu goreng urang nu sok anu kadang-kadang sok jadi sempit leutik hate. Tah urang sing sobar di mana aya takdir anu goreng. Tadina surat Al-Ghasyiyah anu sok diaos dina salat Idul Fitri, Idul Adha, dina salat subuh, dina salat Jumat, dina rakaat nu kadua gitu. Naon itu eusina teh tadi antawisna mah ieu, urang kudu iman kana ayana poe kiamat, ayana alam akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Nah geus datang ka anjeun bewara bakal terjadina poe kiamat. Bakal terjadina kiamat. Bakal ayana alam akhirat. Wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Dina poe eta loba jalma anu wajah-wajahna teh wajah anu ngarasa terhina. Itu sepa, wajah teh sepa. Mawe jalma anu loba dosa, anu loba kasieun. Jalma anu loba dosa, jalma anu loba kasieun dina raraina teh sepa, geuneuk gitu. Jalma nu kumaha eta teh keur waktu hirup di dunyana teh amilatun nasibah, digawena capek, tisruk-sruk, tidungdung, naon deui teh basana teh tunggul dirarud, catang dirumpak gitu. Tapi ngan wungkul pikeun neangan memenuhi pangabutuh hirup di dunia. Jadi tara ibadah, teu taat patuh ka aturan Gusti Allah. Tangke di akhirat teh
bakal jadi jalma anu hina gitu. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, manehna bakal asup kana neraka anu panas. Neraka teh anu kacida pisan panasna, margi neraka mah seuneu durukan. Tusqa min ainin aniyah, dibere nginum cai teh anu ngagolak. Jadi aya nginum cai anu ngagolak mah matak pegat kana usus, matak ruksak kana tenggorokan. Geus teh aya deui di neraka mah da cai teh ngagolak gitu. Cai-cai anu kaluar tina awak-awak jelema merjih gitu. Pan jelema teh merjih gitu, jika urang ngagoreng lauk, ngagoreng belut, pan kaluar caina teh merjih, pan namahan minyakna teh gitu tina eta merjih tina lauk teh. Nah, seperti kitu nu diinum teh eta gitu. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari, dina neraka dahareun angin tangkal anu cucukan. La yusminu wala yugni mingju, lamun didahar oge teu matak jadi awak jadi lintuh, jeung teu matak ngaleungitkeun haus, teu matak ngaleungitkeun lapar gitu. Tah sawarehna manusia teh panglobana mah bakal jadi penduduk neraka. Nyata waktu di dunyana kitu. Jadi ti hot hati sruk-sruk ti dungdung teh ngan ngurus-nguruskeun dunia we wungkul kahirupan keur di dunia, teu mikir-mikir akhirat gitu. Tah urang kudu sing percaya ayana alam akhirat gitu. Nah, golongan nu kadua tak urang ya sing bisa, mudah-mudahan sing bisa ya gitu. Nyaeta wujuhu yauma idzin naimah lisaiha radiyah. Wajah-wajahna marahmai, berseri, bunga, bahagia. Pan beda jalma anu keur bunga keur bahagia kana raraina oge kitu bakal bisa dibentenkeun. Ai jalma nuju keur bunga bahagia gitu ngarasa puas ridho tina hasil gawena keur waktu di dunia. Jadi di dunia ngalaksanakeun salat batur henteu, di dunia ngalaksanakeun saum nahan lapar batur mah henteu barang dahar we gitu. Di dunia anu pikahayangeun oge cek hawa nafsu nu dianggap nikmat perzinaan batur ngalaksanakeun ieu henteu urang mah henteu kan ayeuna mah kitunya mun ditemong-temong bangsa ning bakat hayang perzinaan bangga dinya dina media sosial oge kitu dina HP ge temong-temong kitunya gitu. Perzinaan teh geus puguh anu langsung mah itu contohna di tempatna di Bali misalnya gitu tempatna maksiat gitu. Tah batur ngalajur hawa nafsu urang mereketkeun anjeun ngalawanan hawa nafsu gitu. Tuh gitu. Jadi ngarasa puas, ngarasa ridho. Urang bekerja keras ayeuna di dunia gitu. Engke aya itikaf pantunuh. Ceuk anu nangtang nama ke jeung kudu jeung itikaf kawas kalong we gitu peuting nyaring beurang sare gitu. Itu tapi umpama urang ngalaksanakeun aya parentahna urang itikaf sok sanajan batur geus armungeun ge urang ngeureueuh we ngalaksanakeun gitu. Tah engke teh bakal ngarasa
puas gitu, ngarasa bagja gitu tina eta gawena gitu. Tah jadi wujuhu yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Engke bakal ditempatkan di surga jannah. Jannatin aliyah. Dina surga gitu. Anu posisina anu luhur gitu. La tasma'u fiha laghiyah. Di surga mah teu aya omongan-omongan anu matak nyeri, matak nganyerikeun. Pan di dunia mah gogodana loba anu ngadoja kitunya nepikeun ka urang teh upamana difitnah mah diomongan ku omongan anu matak naon matak mancing karena hawa nafsu kahayang mah ngalawan jadi pasea gitu. Tah di surga mah moal aya omongan-omongan anu kararitu, omongan-omongan anu isina teh bohong, omongan anu isina teh fitnah, nganyerikeun, ngadolim, ngadoja gitu. Lagiyah gitu. Latas mau fiha lagiyah. Fiha ainung jariyah. Di surga disadiakeun mata air terus ngalir. Jariyah. Artinya jariyah teh ngalir ngocor. Mata sok disebut aya amal jariyah. Urang ngawakafkeun tanah 1/2 meter we keur jalan. Eta teh kasebutna teh amal jariyah. Ngawakafkeun keur jalan, ngawakafkeun keur MCK, upamana keur tempat pembuangan, keur tempat mandi, ngawakafkeun keur masjid, tanah sakedik diwakafkeun keur madrasah. Tah eta disebutna amal jariyah. Tah ke di surga teh disadiakeun ainung jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Disadiakeun tempat-tempat kulem anu kanel anu empuk gitu. Yang urang di dunia kan aya kasur-kasur nu empuk. Tah ieu mah leuwih ti kitu. Sabab ieu mah langsung made in Gusti Allah. Gitu. Urang kan ayeuna made in mebeler gitu nya. Ieu kan langsung made in ti Gusti Allah gitu. Sururu marfu'ah wa aqwabu maudu'ah. Disadiakeun inuman-inuman. Jadi geus dimemenak we gitu di manja-manja gitu di surga teh gitu. Aqwabu maudu'ah wa namariqu masfufah. Jeung tersedia bantal-bantal anu tersusun rapi. Jadi hartina masfufah teh rapi tersusun. Matak sok aya jalma diaranan neneng masfufah. Jadi jalmana rapi gitu. Mun kiwari mah sok disebut dina dunia manajemen gitu ya, manajemen ya gitu. Merapihkan, kerapihan gitu. Nah disadiakeun bantal-bantal anu rapi gitu. Masfufa wazarobiyu mabsusah. Jeung disadiakeun permadani anu empuk, anu kanel gitu. Nah di antawisna eusina Al-Qur'an surat Al-Ghasyiyah nyaeta nerangkeun tentang poe kiamat, tentang alam akhirat. Jadi urang kudu percaya ayana kiamat, kudu percaya ayana alam akhirat. Jeung urang sing lulus, sing berhasil, ulah dugikeun ka urang teh gagal. Kitu nyaeta jaga diri urang tina anu mawa kana dosa. Istilahna disebut takwa. Takwa teh kan hartina teh eta teh hirup hati-hati.
Apaan tina wako yaki. Jadi wako yaki takwa hirup hati-hati gitu, hati-hati oh ieu mah salah tong dipigawe, oh ieu perbuatan meta kandung dosa tong dipigawe, tah ieu mah pagawean alus dipigawe, tah takwa teh kitu. Jadi urang takwa teh hirup kudu sing hati-hati gitu. Nya nepikeun ka bareto mah, nepikeun ka digamarkeun jiga nyukang dina cukang sagede buuk dibelah 7 kudu hati-hati nya da hese tuh ya. Jadi urang migawe ajaran Islam teh teu gampang ya gitu. Apan dugikeun ka seperti anjeun keur nanyak ya gitu. Ngalaksanakeun ajaran Islam teh teu gampang, loba pisan gogodana gitu. Tapi ari ku urang dikeureuh mah insyaallah urang sing dugikeun ka lulus sing jadi ahli surga. Sakitu kapihatur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.